Kaduana boga makna jeung kahadean sorangan. Abdi Penti salaku narator hiji. Abdi Siti Nurjahra salaku narator 2. Abdi Saila salaku model kebaya modern. Abdi Taryani salaku model kebaya klasik. Abdi Desi salaku babaturan hiji. Abdi Mailani salaku tukang jahit. Ayo urang bahas hiji. Kabaya Sunda geus aya ti zaman kerajaan Sunda baheula. Biasana dipake ku istri bangsawan dina acara resmi. Kayaning pernikahan, serentaun atawa upacara adat. Kebaya modern mah bahanna ti barokat sareng lendang. Dipadus sareng batik supaya tetap elegan. Dan sedangkan kebaya klasik mah polos, sedangkan warnana tina bodas, krem, nu bisa dipake di acara adat teh. Sae pisannya kebaya teh. Nya atuh ieu mah meuni sae. Nembongkeun kasopanan sareng kasombongan wanaja Sunda. Sadayana dijieun ku rasa cinta jeung ketelatenan, ngukur motong nepi ka masang payet. Jadi kudu paling. Hapunten abdi bade nambahan saeutik ngeunaan kebaya Sunda. Sajaba ti bajuna aya oge aksesoris biasa dipake perlengkapan penampilan. Sapertos bros, selendang, jeung sanggul. Oh gitunya. Jadi aksesoris oge pentingnya. Terus contohna bros dipake pikeun ngencengan bagian dada supaya rapi, sedangkan bros biasanya dipake dina adat sarta nunjukkeun kelembutan wanoja Sunda. Nuhun eta oge nambahkeun informasi leres pisan kebaya Sunda mah teu lepas tina aksesoris. Ayeuna urang pindah kana busana lalaki Sunda nyaeta pangsi. Pangsi biasanya dibangun tina baju kampret warna hideung, calana pangsi sareng iket. Dipake ku petani jawara jeung lalaki Sunda baheula. Sederhana tapi gagah. Saeutik sajarahna, pangsi geus aya ti abad ka-18. Baheula dipake ku petani jawara jeung lalaki Sunda dina kagiatan sapopoe. Warna hideung ngajadikeun simbol kesederhanaan, keteguhan jeung kerendahan hati. Nepi ayeuna, pangsi masih jadi busana tradisional anu ngagambarkeun karakter gagah jeung sederhanana lalaki Sunda. Upami kebaya ngagambarkeun kalembutan jeung kaendahan. Pangsi nunjukkeun ketegasan jeung tanggung jawab. Dua-duana ngawakilan nilai budaya anu lemes tapi kuat, sopan tapi wani. Kabaya jeung pangsi ngajakeun urang tetep bangga make busana tradisional urang sorangan. Teu ulah hilap ayeuna oge loba nu modifikasi pangsi jadi modern tapi tetep ngandung unsur Sunda. Kabaya jeung pangsi teh pasangan harmonis. Siga simbol wanoja jeung lalaki Sunda nu saling ngalengkapkeun. Sakedik sejarahna, kabaya Sunda teh asalna tina zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Dina abad ke-15, kebaya mimiti dipake ku para bangsawan minangka simbol kehormatan jeung kasopanan wanoja. Baheula teh, kabaya dijieunna tina kain tipis anu dipadukeun jeung kain panjang. Saterusna, dina masa kolonial, kabaya jadi busana resmi para wanoja di Tatar Sunda. Boh pikeun acara resmi, boh keur acara adat, nepi ka ayeuna. Kabaya hentengan ukur busana tradisional, tapi geus jadi lambang kaendahan jeung identitas wanoja Sunda. Kabaya jeung pangsi lain saukur busana, tapi warisan budaya anu kudu dijaga. Ngaliwatan ieu busana, urang bisa terus ngenalkeun identitas Sunda ka generasi saterusna. Ayo urang babarengan ngajaga budaya Sunda. Hatur nuhun tos ningali video kami.